motornya parkirin dulu aja ke situ. Nanti bawa helm sama knalpot ya yang asli sana. Mau biarkan dicanak lah motor ya. Ya nanti bisa dicanak lagi, tapi sekarang mah tunda aja dulu sebelum bawa helm sama knalpot. Ini harus dituna. Tunda dulu sebentar. Nah, daripada dibangusin ya. Cok, situ. Iya. Kemana Pak? Situ. Iya, motor ngerebetan begitu loh. Ada dulu. Aduh, ini motor knalpotnya sampai beberebetan begitu. Dibangusin ini mah. Bade meser ya. Mohon pada meser nu orina Pak. Orina, mohon. Kapayun. Oh, mau meser. Itu kenapa helmnya nggak dipakai depan sama belakang lagi nggak pakai helm? Sami Pak. Bade meser sami Bade meser helm. Mohon. Duanya. Dua, bade meser dua, mohon. Aduh, banyak pisan ini mah bangusinnya. Jangan-jangan tidak punggah lagi itu SIM-nya ya. Ai sim materi mana? Sarua ngajieun. Oh, Bade ngadamel ayeuna sakantenan, Pak. mohon. Mohon. Oke lah, kalau begitu masuk motornya parkirin dulu aja ke situ. Nanti bawa helm sama knalpot ya yang asli sana. Mau biarkan dicanak lah motor ya. Ya nanti bisa dicanak lagi, tapi sekarang mah tunda aja dulu sebelum bawa helm sama knalpot. Ini harus dituna. Tunda dulu sebentar. Nah, daripada dibangusin ya. Cok, situ. Iya. Kemana Pak? Situ. Yo, nitip pula ieu urang kaca heula kedeung. Tunggu lagi dia. Naon eta ding? Teuing si Isa. Oh, naon? Teuing. Oh, baju bener ka aing teh ngomong kamari cek pangmalikeun baju si Isal teh. Jeung aing jeung ada si Isal mah budak pager kayak teh kos sia ka nu sia teh. Ya aing ge osok mere. Lamun boga duit teh sia teh beulikeun kayak nu sia teh. Nah, eta di kumaha eta? Aing dipake da si Isal mah meuli lagi jeung aing. Heung ke si Isal nanyakeun Geus ka aing. cing, moal di ku bapana kitu pan jeung aing kamari ngomong kayak jeung meuli nake. Tanggung jawab pun aya. Ya tanggung jawab anak aing aya sia pipilu naon sia. Dipanititipkeun ka aing. Heuh, da anak aing si Isal mah. Heeh, jung lah. Aing ka beak nu dicarekan. Dasar si botak keras genggerong. Nah, kemanakeun ke paket? Dibawa ku bapak maneh. Dibawa. Heeh. Da eta mah paket baju urang cenah pangmeulikeun. Nah, kemana Pak urang? Ka ieu mah. Paling tamarin paket nu bapak aing nu paket nu awewe eta mah baju awewe. Nyaho da bapak maneh eta mah. Ku aing dibejaan ge heuras genggerong. Ku aing dibejaan ge kalah ka ngadat ka aing. Cih, sia malin ulah dibikeun kayak teh. Oh, pan di ieu di penta. Dititipan barang teh meni. Oh, pan ngadat ka aing. Atulah karep. Heeh. Goblok teh teu bapana teh anakna ngaradat ka aing. Nah sia mah teh dikiraan pa Isal meuli baju teh nu kieu. Asugan aing teh lepis. Udah ieu meuli baju bapak. Kapan cenah jeung aing keur pangmeulikeun. Ieu mah jeung awewe. Nah, ieu baju awewe. Baju overall. Atuh dikiraan pan aing malah lakina kana meuli baju awewe. Pan ieu mah baju mamah nu bapak mah di jalan keneh. Kurang teh pangmeulikeun we ieu tah. Bukti mana meulina ieu? Ti Yani Fashion. Yani Fashion tina naon? Na TikTok aya akuna Yani Fashion. Jeung aing ngabarengkeun jeung nu bapak pan aya kaondangan aku mah pira ku aing mah make nu kieu. Ieu mah nu mamah lain nu bapak. Aya sugan teh nu bapak itu dah. Anjing. Naik ieu ek nongkrong ka mana, Pak? Beungeut sia urung tak kunyuk. Aya sugan teh nu aing supaya Isal kamari ngomongna keur Pan ku aing ge geus dibejaan mantagna ulah heuras genggerong. kate nyaho. Cek aing ge mun dibejaan ulah sok kalah ka umak amu. Beungeut sia urung tak kunyuk. Wah aing dijabrot gara sia. Aduh. Ding aing geus asup angin euy. Tiap tuh meuli susu jahe heula geus ya mah. Sa ngajak ulin teh di parabna naon ngan meuli promah we sakebet najang naon aing promah. Jeung eta tuh penunda lapar. Penunda lapar kan kepejet awak obat. Sudah di mana nih? Aing Alun-alun Ciamis. tuh. Pokoknya mah alun-alun di juru nih. Alun-alun Ciamis. Heeh. Aya gitu. Aya ya. Iya apa? Oh iya. Heeh, aling tah.
Apa naik pisan gitu ya? Ah, 2. Siapa? Tah, sal aing cocok meuli nu kieu. Amih ngaheab kana dada. Ono do kumaha. Pan heuh amih teu tiris. Heeh. Sanut pun kena awaknya. Nya heueuh. Nu siom ni muat tah tuh kayak Heuh pan teu kuat teh. kuat lebay pisan itu. Nah, lain lebay kehed. Heuh da geus ieu tiris. Tiris. Bayar sal. Rasa anu pesen aket. Heuh pangmayarkeun kumaha sih? Kapan mana nu mesen ya pesen? Ieu aing mesen hungkul. Aing teh boga duit mah kumaha sih mah. Nah sia hayang dijekok kunyuk. Pan aing teh nganter ulin sia. Kapan aing mah teu boga duit kan mah kita tadi meuli proma ge. Allah pangeran, aya nu kieu ge di alam dunya. Sabaraha mang? 20 ang. Ya cokotan apa sal? Pan urang mah tadi meuli proma ge. Siap. Nuhun. Teu boga duit aing maneh. Ngajak we ulin sia. Bukan aing mau naik. Yo, lain nih. Kayak atuh tadi dinya, aya tukang sate, sakalian beli satenya. Beungeut sia hurung. Sal. Lepas lah rokok. Nyokot rokok kumaha? Lanjut ke rokok Sampurna Mil. Wayahna sakedeung. Duh, kanu nganjuk. Ampun teuing. Aduh, Mang Ade. Wayahna sampurna mil lagi beak. Beak. Kelas mil we tuh. Aya kelas mil mah geura. Kelas mil sarua beak. Aduh, beli segala beak, Sampurna Mil beak, kelas mil beak. Nah bakar sugan. Ayana naon tuh? Heeh, bangkar lo baru nganjuk. Yang hujit aing kudu nganjuk. Super we tuh super, aya meureun super mah. Di bejaan eueuh. Jarum coklat we atuh, jarum coklat tambah eueuh teuing. Atuh bisa segala eueuh atuh maneh mah. Eueuh mang eueuh aslina bareak kabeh ge. Cing deh ieu mah najisan dianjuk ku aing. Hayang nyangep ku aing itu. Geus we atuh meuli Samsu Repil mah aya nya. Bener Mali? Heeh, meuli ieu pan ieu aing geuna Oh, nama wae. atuh kira. Aya meuli mau catat kira. Aing ge naon? Aing najisan dianjuk ku aing kabila-bila teuing. Pare. Yo, meuli naon sok? Aku aya tah. Aduh. Ieu sorangan tadi nyebutkeun eueuh, Sampurna Mil eueuh, kelas mil eueuh. Ya aya. Kapan meuli mah aya. Aya naon? Sampurna Mil eta. Sampurna mil. Oke burit duitna. Ke burit duitna. Kapan cenah meuli? Ku paneh teh meuli ieu geuna deuh meuli ke burit duitna. Itu mah nganjuk. Ke burit duitna sakedeung walila ieu. Ke burit. Tuliskeun we heula. Cenah meuli Mang Ade. Heuh meuli kan ke duitna burit. Tuliskeun we heula. Atuh nganjuk-nganjuk keneh kitu mah Mang Ade. Ya beda tuh. Nyai nganjuk mah meureun urang bebeja meureun nganjuk. Ieu mah pan meuli ngan tapi ke duitna burit. Soalnya kuing rusuh ke burit duitna. Ah, si kunyuk. Atuh kitu mah nganjuk-nganjuk keneh. Panas dibere ku aing.